Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dinten iya insyaallah pada pangdi dina dinten Jumat. Insyaallah Jumat berkah kaping 24 Oktober 2025 masih dina suratun Nahli ayat ke-118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu jeung pikeun jama-jama anu jadi Yahudi. Naon anu jadi Yahudi teh ku Allah dikumahakeun haramna diharamkeunna ku kami saur Allah. Ma kososna naon perkara anu pernah diceritakeun ku kami, didugikeun ku kami alaika ka anjeun Muhammad. Min qablu ti samemehna turun surat Al-An'am ayat 140 genep. Nyata diharamkan ka Yahudi kabeh binatang anu aya kukuan, anu aya gajihan, seueur nu diharamkeun ka Yahudi ku kalakuanana ngaharam-haram barang halal. Saterasna. Wa ma dolamnahum jeung henteu dolim kami hum ka itu Yahudi saur Allah. Walakin jeung tatapina kanu bukti anfusahum kana dirina sorangan itu Yahudi yadlimuna anjeuna maranehana dolim. Saterasna. Aparih dia. Summa tuluy inna rabbaka sanyana ari pangeran anjeun Muhammad lilladzina amilu kajama-jama anu migawe su'a kana kajahatan, kana dosa besar, kana dosa kecil, jahat we pokona. Kulantaran naon jahatna teh bijahalatin kulantaran kabodohanana. Teu diajar lalai tepi kejahat lantaran ku kabodohan. Saatosna anjeunna meunang keterangan summa tuluy tabu manehna tobat ka Gusti Allah. Mimba di tisabadana zalika nyeun jahat. Saatosna jahat terus tobat wa aslahu terus berbuat baik. Tos tobatna teh jadi baik jalma teh teh. Inna rabbaka sanyana ari pangeran anjeun mimba di hati saatosna tobat itu jama-jama jahat laghafurur rahim tangtuna Allah anu maha pangampun, Allah anu maha asih. Saterasna. Inna Ibrahima sanyana ari Kangjeng Nabi Ibrahim. Saha Kangjeng Nabi Ibrahim teh eta teh ramana Kangjeng Nabi Ismail anu ti Siti Hajar sareng Kangjeng Nabi Ishak anu ti Siti Sarah. Jadi ti Siti Sarah mah seueur nu jadi nabi. Yakub, adieuna Yahuda, Daud, pokona seueur ti Nabi Ishak mah. Nanging ti Nabi Ismail mah teu aya nu jadi nabi ke kajaba langsung Kangjeng Nabi Muhammad. Saterasna. Kana bukti itu Nabi Ibrahim ummatan hiji umat qanitan anu taat patuh terhormat eta Nabi Ibrahim teh lillahi mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab naon hanifa selalu berbuat teh baik, cenderung berbuat baik selama hidupna, teu pernah berbuat jahat, teu pernah berbuat naon oge, teu pernah, cenderung selalu berbuat baik. Walam yaku jeung teu bukti itu Kangjeng Nabi Ibrahim minal musyrikin kalebet jama-jama anu musyrik. Nabi Ibrahim teu pernah musyrik. Kumaha deui sifatna Nabi Ibrahim teh anu kudu diteladani teh syakiron selalu bersyukur lian umihi tina naon nikmat anu diparinkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Ajtabahu sehingga Allah mengijabah ka Kangjeng Nabi Ibrahim atawa milih Allah wahadahu jeung Allah maparinan hidayah ka Kangjeng Nabi Ibrahim
ila sirotim mustaqim kana jalan anu lurus anu bener. Saterasna wa atainahu jeung dipaparinkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim fid dunya dina kahirupan dunya hasanah sae sagala ge sae kayaknya Nabi Ibrahim. Wa innahu jeung saenyana itu Kangjeng Nabi Ibrahim fil akhirati dina poe akhirat insyaallah laminal solihin kalebet reng-rengan jalma-jalma anu saroleh. Jadi Kangjeng Nabi Ibrahim teh sori toladan anu kacida saena. Urang ge kedah nuturkeun jejak lampahna anjeunna. Anjeunna mah taat patuh kana aturan ti Allah, teu pernah maksiat, teu pernah musyrik, sanajan bae ripuh bersyukur. Komo dibere senang mah selalu bersyukur. Barakallahu li walakum. Mugia dinten ieu dinten Jumat insyaallah anu barokah. Barakallahu li walakum. Sakalimat dua kalimat mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.